rasana kadang ti jero imah teh teu eleh da geuning pamajikan age baheulana mantan penyanyi RT. Da kapalan nyeri hate cek pamajikan di jero imah. Percuma air kau siramkan. Cek saha teh? Awas untuk bener ngejawab. Wah yang dibaledog gitu. Percuma pupuk kau taburkan. Saking gunekna ka pamajikan. Pada bunga layu mati untuk selamanya. War-wir kuaing paledog. Aing suga teh pacamat rek nyawer. Aing kana kacicing wae. Pacamat si panjang umur loba duit. Gitu kan. Matak pamajikan mah punten bisa memaafkan, namun punten Kang pamajikan mah sulit untuk melupakan. Beres dah. Tuh, tersangka ngomong. Ya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Jam sabar ya. Gue cicing wae soal ini. Kumaha itu? Alhamdulillah. Tah gitu. Pangna urang ngaji teh inget. Nah, ayeuna urang bagian muludana materina ieu. Tadi mah pembukaan unggul kan eta teh. Ibu, abdi mah terang ieu panitia teh ngadamel teh pik pak 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 anu bahasa Sunda nya. Pik pak. Ibu-ibu mah tahu jadi we. Tinggal datang jeung barang hakan. Teu kudu ngucapkeun terima kasih ka panitia. Kami mah apal tadi isuk ieu teh nyieunna teh. Kapan ngadamel ieu heula teras mampir ka bumi. Da kami mah bunga alhamdulillah. Kang cenah tabu 10 aya di imah teu aya cenah teh. Bade ka bumi cenah mangga alhamdulillah lumayan cenah teh ieu gitu. Oh, bari sakantenan cenah ngadamel sepanduk gitu. Terus punten yuk di nu sanes mah didamel di dieu teh aya naon? Aya mubaleghna di dieu teh gitu. Waktu mubalek teh di dieu. Tah nuntos-entos mah kitu. Aya di dieu mah polos, pinter panitia. Tadi pasian tahun, pinter panitia. Ngarah naon ieu teh? Ngirit. Be bisa dianggo 7 turunan. Jadi lebih kang KWG ieu teh moal nyetak-nyetak deui panitia. Cek aing teh Gusti. Kang punten ieu mah di nu sanes mah aya foto kuring di dinya. Matak aneh cen teh ieu panitia beuteum eta foto cen teh kitu. Kapan biasana menggawe teh Kang punten nuhunkeun foto sareng nami lengkap sareng lembagana kanggo dina sepanduk diantosan we nepi ka tadi enjing. Aya ngawe nelpon bunga beta foto cek kami teh meureun. Allah foto teu minta DP teu datang. Enggak. Urang hargai panitia ieu. Mudah-mudahan urang doakeun ieu sepanduk sing awet. Nepi ka 7 turunan. Bisik teu percaya Pak Camat. Kayak tahun payun mun Pak Camat can hijrah, deuleukeun ku Pak Camat. Saksean ku Pak Camat. Engke buludan tahun hareup. Aduh, geus kajeun da teu dosa Pak Camat. Ieu mah patalina jeung hukum syariat. Teu, ieu mah kajeun. Ieu teh sanes korek panitia, cerdas. Ayo, cerdas. Ngan montong diantrepkeun tong diterapkeun ilmu ieu di jero imah. Namina korek. Gitu. Alus ya, geus urang hargai urang baca we. Kemakmuran Masjid DKM Masjid Jami Al-Hikmah memperingati Nabi Maulid Muhammad SAW, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW.
Blok Desa RT 01 RW 2 Desa Maniis Kecamatan Cingambul Majalengka. Tingali bahasana. Ieu Pak Bu. Geus regu ama moal katinggalinya. Regu pewe. Iya aya bahasana dieu. Bahasa memperingat. Ieu teh alus bahasa. Ngan maknana ieu teh jero. Teu pati-pati aya kecap memperingati berarti loba jalmi anu poho. Sehingga loba jalmi anu poho sehingga aya acara memperingati poho ka saha? Poho ka Kanjeng Nabi. Sehingga apa? Ku acara memperingati ieu diharapkeun masyarakat Desa Maniis diharapkan sing loba jeung sering inget ka Kanjeng sangkan naon sangkan urang diinget-inget ku Kanjeng Nabi. Ulah wungkul ngaku ya Rasulullah, ana min ummati ya Rasulullah, abi teh umat salira Gusti kehe. Kang Ece ari ngaku mah bebas. Naon cenah? Bebas. Ngaku mah bebas. Iya. Percanten ke abdi teh ponakana Rano Karno. Percaya teh? Bebas ngaku. Bebas. Ngan masalahna Rano Karno ngaku teu. Gitu. Ulah ya mah gogorowokan ya Rasul, abdi umat Rasul. Solawatan tara jeung tatangga teu akur hutang taya mayar kasalaki molototan tengah peuting najongan teu. Aya di umat Kanjeng Nabi. Salat tara, zakat tara, puasa tara, mabok-mabokan gawena, judi jadi kebiasaan, slot jeung Depok kiwari mah. Aya nu kitu aya. Ya mesti. Baheula mah judi teh ngariung, Kang ngariung diruk awi, baheula mah judi teh gapleh diruk awi. Aya mah di jero kamar Depok, selot. Otak budak kade tah indung nu gaduh budak kade. Anak abdi mah bager, tara ulin, cenah tara ulin ka mana-mana, jero imah wae. Horeung teh keur judi. Jika nu heueuh budakna soleh di jero imah wae. Budak baheula kapan nu ya Allah, sok kangen Kang jiga budak baheula teh. Matak tingali punten Kang. Punten ieu. Punten. Budak baheula jeung ayeuna beda. Budak ayeuna mah babari gering, babari udur, babari engap. Kenapa? Nu diolah jempol. Matak ayeuna beuki tere pondok umur ayeuna mah. Sok baheula mah budak teh ulin teh lumpat. Ada bom-boman, aya kasti-kastian, aya sumput buduk. Sok. Ngolah sehat budak sok. Ayeuna mah sumputna eueuh tinggal budugna. Ayeuna budak teh mainkeun cicing di ieu mah. Mata kurang sehat baheula mah tingali zaman api alif teh Kang. Sok bangsa Ayudi. Gitu. Da calalager tuh tingali ieu sepuh-sepuh kapungkur, ieu teh sepuh-sepuh ayeuna, ieu teh produk baheula. Hirup keneh tingali. Nya heueuh. Urang mah cantang tuh nepi dugi ka pangresa tah. Cantang tuh. Sok beda. Oh ayeuna mah babari reuas urang ya. Sok babari reuasan urang ayeuna. Teu kau aya naon? Aya piring murah lontra. Wow, 3 jam setengah gituanan we teu. Babari reuas. Kenapa? Jarang usik kali budak ayeuna, jarang bisa usikna. Beda jeung baheula ti dieu katalaga teh lempang. Ayeuna mah tingali rek ameng ka tatanggana hareup imah mau motor. Beda. Halo. Iya mata. Ngaku mah bebaskan pertanyaan urang diaku teu kudu diaku. Itu ngaku teu ka urang. Melang orang ayeuna gogorowokan tapi jauh tina sunnah jeung tina contoh Kanjeng Nabi melang tadi aku. Mata ayeuna urang brehkeun. Nya Bu, jika kami karano percaya teu kami teh alona Rano Karno. Terserah. Masalahnya kan sanes ieu, tapi itu. Apal Rano Karno Pak Bu? Apal Isi Dahlia? Eta teh pun bibi. Sok loba teu percaya orang dia.
eta teh bibi teh cek alona heuh. Ibu, pami ibu ayeuna ngemut karano karno, emut kana naonna? Haram. Hah? Haram. Benar? Bapak kok cari cingwe ku aing tuluh ya. Jika no kopi atau saya baru nih. Pak, Bapak terang Israeli ya. Upami ayeuna ngemutan Israeli ya, emut kana naonna? Mis. Tuh. Pangna ayeuna aya kecap memperingati sabloba nu teu eling. Loba naon cenah? Eling. Loba nu teu eling ka saha? Kana panutan Kanjeng Nabi. Mana buktosna? Contoh dina kehidupan rumah tangga. Kanjeng Nabi nepi ka keluar bahasa baiti jannati, rumahku laksana surga. Bukan Kanjeng Nabi bakat yang betah di mate kajen teu mewah bumi Kanjeng Rasul. Lain keramik, lain marmer, handapna taneuh. Tembokna biasa taneuh. Tapi mampu Kanjeng Rasul mengatakan baiti jannati, rumahku laksana surga bagiku. Kenapa? Di jerona nyeta naon? Ayat hiasan keimanan jeung katakwaan. Nepi ka pembantu bujang can pernah kadang salami di bumi Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul mengucapkan kalimat nu matak naon? Nu matak ngaraheutkeun kana manah nu janten pamajikan. Bakatingku sopan-sopana Kanjeng Rasul terhadap seorang wanita, bahkan beliau seorang nabi. Ngucapkeun anak namina Aisyah dipanggil naon? Ya Humair, wahai wanita anu beureum damisna, anu kemerah-merahan damisna. Dipuji kecantikan. Disebut ya Humair, wahai muncul urang wahai pesona yang cantik, wanita yang cantik. Sabab naon? Merah merona. Gitu. Ya ibu ge lamun namina pamajikan titi montong di titi-titi bapak punten mun pamajik urang titi montong di titi-titi. Wahai Elmi Sukaisi cek urang. Maunya tuh dibabuk ku pamajikan eta. Aing cenah iraha digentina. Kapan biasa sok ogo gitu. Ayang gitu. Cek pamajikanana bulan beb. Biasa lila tengah tu barang dahar jeung sate hayu ada sate naon ayam sate bagong sate ayam itu dia raos bisa tuh hayu atuh cenah goceng bade motor nu mana bade motor Nmax eta napi motor Suprapit eta we cenah motor Suprapit nu loba kenangan urang baheula heueuh moal isim cenah Kang moal isim kapan Suprapit mah eta batokna teu dia kajedog cenah Suprapit apal Suprapit pacamat apal Suprapit Suprapit mah mun digas pacamat babatokna teu ngajedog pacamat jadi batur mah digas teh kenal pot nu kaluar ti lamun Suprapit mah beda babatokna matak beda nyepengan Suprapit sareng nyepengan Nmax nyepengan Suprapit iya babatokna ih nangkep bae ya Allah ngahaja direm eta teh ya si non si Suprapit teh cenah kitu akang cenah kitu monyet akang cangeug eta pamajikan soraran teh monyet kitu ngan nembe ka 3 kalina monyet bagong cek pamajikan aduh Masya Allah sungguh itu keluarga yang romantis pamajikana monyet salakina bagong Gusti abang ku romantisna hi kapan ya bakating romantisna eta salakina ka pamajikan teh nyebaten naon empus jiga ngaran emeng gitu ngan eta we pamajikanna ka salakina kurang ajar empus ai pamasalakina mah gitu ai pamajikanna bagong la ilaha illallah itu pas saya naudzubillah min para wargi hadirin saya contoh di imahi sabab orang poho bagaimana suasana bumi Rasulullah di rumah tinggali karakter orang tua utamina nu janten pamajikan beda-beda
terhadap naon ngadidik kanu janten murang kalihna. Tang. Aya orang tua anu resep nyalahkeun. Aya orang tua anu jiga dukun. Aya orang tua anu islami. Sok islami. Aya orang tua anu ideal. Tipe orang tua. Sabaraha cenah Kang? Ece sabaraha? 4. Hiji. Orang tua naon? Cicing, urang tanyakeun karegu A. Tipe orang tua yang sabaraha cenah Ece? 4. Hiji. Islami. Sok islami. Terus? Hah? Ideal. Terus? Jika dukun, kawas dukun cenah. Kaopat non? Urang tanya karegu C. Orang teh aya di dinya regu C. Tah cek regu A untung kami maleheung cenah ieu. Sakieu mah ayaan itu regu C tingali. Gusti Allah sakit mah tingali karena Allah ya mani soleh, mani ngampar, padahal mah boga imah teh. Berarti aja di pasihan hantu sasajen. Gusti panitia punten eta. Tolong eta regu C dikeresekan kabeh. Engke alungkeun ka ditu. Pasihan eta keresekan Gusti Rasul. Aya orang tua teh naon? Orang tua anu resep nyalahkeun, nu resep nyalah. Mana contohnya? Oke. I will give you an example. Kartos? I will give you an example. Kartos? Anda? Oke, diberi contoh kami. Hiji waktos aya indung jeung budak, indungna keur di dapur keur ngeuretan curug. Bawang itu rek masak, da masalakina resep kana goreng bawang teh. Geuretan, pas nuju ngeuretan bawang di tengah bumi aya budak keur main bola. Tadina tos nyaur indungna teh ence montong main bola di jero imah eta aya pas bungah nu mamah menang meser kamari hargana 1.500.000 montong bising ka babu ka tajong mohon mah cenah budak teh mohon bae maksa budak main bola di imah induna keur ngeuretan bawang dapur ujug-ujug aya sora goncreng glonjreng tak glonjreng goncreng itu kadang gencreng tak goncreng gencreng he guys gencreng di dapur kadang gencreng aduh ruas kadang poindungna geus langsung pikiran teh buah guci pas bunga kami nu harga 1.500.000 bebas tarik sorana langsung lumpat eta budak eta indungna nyamperkeun budak disingsatkeun eta naon dasterna ngaratereh ka tengah imah lumpat blok ya Allah ditingali bener orang teh pas bungah nu pepes harga 1.500.000 cek indungna bari nulak cangkeng alus cek mama ge montong ulin di jero imah kapan ayeuna tuh pas bunga menang meser kamari babas isukan mah naon digerak piring kaca mobil sagala dipepeskeun nyanyahoanan ieu jiga naon ieu mah jiga dukun cek indungna isukan mah gerak mepeskeun naon kaca piring gelas mobil nyanyahoanan jiga dukun kan nyanyahoanan gitu nah oke, acara muludan teh ulah peuting. Kitu kunaon? Poe. Hujan cenah kitu. Moal bener. Jika dukun nyanyawanan. Tipe orang tua nu sok tahu jika dukun. Ayana orang tua nu sok nyalahkeun, loncang keur ngeuretan bawang. Lumpat orang tua. Ceuk mama ge montong ulin di dieu. Kamari mepeskeun naon? Ayeuna mepeskeun vas. Buah-buah tah nu mepeskeun piring, kaca, gelas, kaca mobil. Maneh cenah kitu? Halo. Cek budakna mamah henteu bohong.
ieu mah tipe kolot anu sok resep nyalahkeun. Aya nu kitu aya? Aya nu kitu aya? Alhamdulillah ini aya nu katilu jiga naon si sok islami keungeuretan bawah gencang rumah baru ternyata budakna mepeskeun naon pas bunga nu harga 1.500.000 cek indungna astagfirullahaladzim anak monyet cenah gitu mimitina mah alus Kang istighfar ngantungtungna anak jiga sok islami aya nu kitu aya naudzubillah min ngantuk mikir ieu teh habis pikir lah eta budak lamun eta budak anak monyet berarti indungna cepati-pati aya budak berarti aya bapaan lamun bapak anakna monyet berarti bapakna lamun anakna monyet indungna monyet bapakna monyet berarti keluarga montong komo ya mah indung anu nyebutna kajen anak urang badeg oge sakumaha badegna omat ulah sok ngucap-ngucap teu kunaon sababna ucapan indung ibarat ucapan nabi ka umat tingali bapak camat oge aya feeling baheula sepuna pak camat bakal jadi camat teu apa mata sakumaha badegna anak urang sok resep gelut sok resep mepeskeun cek urang teh abong-abong calon camat Cingambul tahun 2050 ya siapa tahu ulah mah budak teh goblok itu cek paripaosna kalau cek indungna teh nu edan tuh bayangkan tuh nya budak teh bodoh keur mah bodoh edan deui halo hartos ibu aya nu kaopat ciri kolot teh nyata nu ideal mana ideal gentre pepes eta di tengah bumi pas bunga kolot langsung lompat Gusti Allah budak geus gember wae mama data si caram teh mama kumaha kolot nu ideal mah henteu ningali kana pas bunga nu pepes tapi langsung nangkep ka budakna budak gember cek budakna mama pepes ku dede bios kasih mama mah teu mikirkeun eta kabayang lamun nu pepes teh lain naon sanes pas bunga tapi sirah dede lamun pas bunga pepes bisa meser ayeuna go langsung atanapi online tapi lamun sirah dede nu pepes rek belanja di mana di toko bangunan aya di Shopee eueuh nu ngajual aya kitu di Shopee dijual kepala anak second mata itu nu hade mah kitu ditangkep kajeun urang oh simpak-simpak teh urang mah kan bisa foto sabab ku nafsu teh mata ieu tinggal ikan jaro sururna tanggina kenapa supaya kalimat baiti jannati sabab naon sabab dibangun kalayan keimanan katakwaan kasobaran kacinta dah cek sahur kesepuan tadi mah halo alhamdulillah geus lah capek tos lah penting sakit tuh bae lah kitu-kitu keneh ngaji mudah-mudahan barokah jeung wasilah na peringatan Maulid Nabi ya urang sadayana semakin cinta ka Kanjeng Nabi semakin eling ku ayana ni eling ieu Kanjeng Nabi kalayan mudah-mudahan barokah wasilah fadilah na peringatan urang sehat jembar rezeki panjang yuswa tebih balai dicukupkeun sagala rupana amin urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin hatur nuhun sareng hapunten sakitu we lah capek doakeun simkuring bade langsung terbang engke ka mana ka Cikampek doakeun sing sehat pokoknya sing salamet mohon sadayana mudah-mudahan tiasa silaturahmi kalayan sehat walafiat kasepuhan ya berpayun ya kasepuhan ya teuing waka ka mana-mana cari cing heula maksa ngerti maksudna tong waka maot gitu cari cing heula be urang bisa pendak deui gitu kayak sunggan dina acara Isra Mi'raj gitu di mana cenah ustadna ustad Cirawa sugan di jalan kayak bilih simkuring gede kana motor boh mobil bapak ibu inget wah itu si ustad nya sing sopan
ka dieu Ustaz iya ka dieu tos asakan daging gitu tak gitu iya itu ditaros gitu bilih pamprok silaturahmi urang ulah hungkul dia sami Kang Yudi ge bilih bade ka pasar mampir heula komo enjing sok aya sarapan bakwan di Sorabi gitu biasa sakitu hatur nuhun tina sadaya perhatosan hapunten tina